Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda anu bagian ka-10 anu jejer cariosna nyaeta budak piningit seri kadua. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos, pidangan dongeng Sunda bagian ka-10 dina seri budak piningit kadua ieu Mang Adul bade dikawitan. Brung wilujeng ngadangukeun. Sok Mang ta ieu tungtun ayeuna mah. Nah hanya geuningan kumulak abi mah teu naon-naon. Nah hari tadi arurang metka dipeperege geuningan hese ningker kana ieu sapi teh. Malahan mah kuring sorangan geuningan ampir-ampiran dicecek ku ieu sapi nya Mang. Sok ayeuna mah Mang tah geus ditalihan geuning tah ku budak abi. Mang Tarmin nyarita ka Mang Dasep bari ngasongkeun tambang anu geus ditalikeun kana eta sapi. Langsung Mang Dasep oge narima kana eta tambang anu jadi panungtun sapi eta bari sakalian atuh Mang Dasep oge teu poho kana ngucapkeun nuhunna mah ka Mang Tarmin jeung ka Jang Bongkeng. Antukna Mang Dasep oge nungtun kana eta sapi anu maksud erek dibawa ka imahna. Sanggeus Mang Dasep ngaleos atuh masyarakat nu aya di dinya ge narungtutan sing raleos rek barali ka imahna masing-masing. Nya kitu deui Mang Tarmin ge ngajak ka si Bongkeng atuh balik ka imahna. Soalna Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih masih keneh nungguan di imahna. Tapi sajeroning di perjalanan rek balik ka imahna sing sanajan teu jauh, kaciri si Bongkeng teh siga nu rada hulang-huleng, rada puhak palohok, sing sanajan ke sukuna mah ngalengkahkeun bari dino teh dikaleng ku Mang Tarmin. Sanepi ka imahna atuh Mang Tarmin jeung si Bongkeng oge langsung asup ka imahna, dituturkeun ku Pak Haji Basar, Pak Haji Kosasih jeung Jang Sirod. Da geuning Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih katut Jang Sirod oge henteu wa ka arasup saencana Mang Tarmin jeung si Bongkeng asup mah. Sanggeus pada arasup atuh kabehanana ge darariuk anu maksud erek nuluykeun deui obrolan anu tadi. Tapi anggar we katingali si Bongkeng mah manehna siga rada hulang-hulang, teu wani ngomong sakemek-kemek acan, manehna ngahuleng bari tungkul. Teu kungsi Pak Haji Basar nyarita ka si Bongkeng. Wain keng, ari hidup kunaon bet siga hulang-hulang kitu geuningan. Aya naon cuh? Bari jeung abah sakalian erek tumanya. Nah geuning hidup teh bet boga kekuatan semodel kitu. Nah hidup bisa ngangkat sapi anu sakitu gedena. Padahal masyarakat di dieu teh pan tadi ge ampir-ampiran teu karuateun. Malahan mah bapa maneh sorangan ge geuning ampir-ampiran dijejek eta ku eta sapi lamun teu kapuru ku hidup di tulungan mah. Kitu tanya Pak Haji Basar ka si Bongkeng. Ngadenge Pak Haji Basar tumanya, si Bongkeng lain uah iuh ngajawab. Manehna anggar we ngahuleng bari tungkul, manehna ngorek inung suku siga anu keur ngorekan kana kukuna. Teu kungsi Mang Tarmin oge miuran atuh kana omongan Pak Haji Basar, nanya ka si Bongkeng. Kunaon Jang maneh? Nah geuning si kanu hulang-hulang kitu. Tata si abah nanya ka maneh, sok atuh jawab. Bari jeung da bapa ge penasaran. Wah hilain geuningan boga kekuatan bisa nahan awak sapi nu sakitu badagna. Sedengkeun bapa oge geuningan semet ka dipangpengkeun. Ci kumaha eta teh atuh lalakona, sing sanajan katingali ku bapa ge da angger atuh eta mah di luar kemampuan bapa. Bapa ge teu nyadar kunaon maneh bisa boga kekuatan samodel kitu. Kitu ceuk Mang Tarmin. Ngadenge bapana tumanya deui ka manehna, si Bongkeng teh keukeuh we angger ngahuhuleng bari siga anu boga kabingung manehna ge.
Manehna bingung kudu ngomong naon jeung kudu ngajawab naon ka bapana jeung ka Pak Haji Basar. Nya tuh Jang Bongkeng kunaonnya eta teh bet ngahulang kitu geuningan. Coba Jang atuh caritakeun. Eta bisa gaduh kekuatan sama model kitu eta da kayak di mana sareng kumaha kitunya. Amang oge asa kaget padahal makan tadi sadayana masyarakatnya napo kana eta sapi ngan keukeuh we teu aya anu kadugaeun geuningan. Malahan mah pada dipangpengkeun ku eta sapi teh. Kitu Jang Sirot ge manehna milu cumarita atuh tumanya kasih Bongkeng. Ngan keukeuh we sing sanajan geus ditanya ku tiluan, si Bongkeng teh masih kene ngahuhuleng. Malahan masih gak anu teu ngawaro karena pertanyaan-pertanyaan anu tumuju ka manehna teh. Bayi, kunaon atuh geuningan ieu? Budak abdi teh bet ngahulang kieu. Ditanya ku arurang teh bet siga anu teu ngadenge geuningan. Apan tadi ge anyar keneh manehna malahan meni capetang mamatahan kana eta sapi. Nah, ari ayeuna ngadadak kurang jentul kieu geuning Pak Haji. Moal kitu aya naon mah Pak Haji? Cobi atuh Pak Haji pangieukeun. Mang Tarmin cumarita deui anu ditujukeun ka Pak Haji Basar. Manehna ngarasa hariwang ningali anakna urang jentul kitu teh. Jeung teu nemalan kana pananya maranehna. Sanggeus ngadenge pertanyaan Mang Tarmin atuh Pak Haji Basar ge manehna rada ngised kagigireun si Bongkeng. Terus manehna rada ngusap eta si Bongkeng bari sakalian nanya deui ka si Bongkeng. Jang, kunaon atuh hidup teh heuh? Kunaon ngahuhurang wae geuningan? Coba sok nyarita ka Abah. Hidup teh kunaon? Geuning hidup teh ngahuhulang wae. Bari jeung geuning hidup teh bet kuat, geuning bisa nahan kana awak sapi nu sakitu badagna. Hidup teh geuning bisa nyalametkeun Bapak hidup anu nepi ka erek dijinjek ku sapi. Alhamdulillah geuning ayeuna mah salamet. Sok nyarita ka Abah, aya naon hidup teh? Kitu pokna Pak Haji Basar nanya deui ka si Bongkeng. Bari ngusapan kana sirahna. Sanggeus ngadenge deui pertanyaan di Pak Haji Basar, akhirna si Bongkeng oge teu tungkul teuing, manehna rada ngangkat kana beungeutna. Langsung manehna lurah teret kanu araya dirinya, bari rada narik napas panjang. Terus we si Bongkeng oge cumarita kanu araya di dinya. Nu puguh Pak euy, uing teh heran euy jeung bingung uing mah. Kunaonnya uing tadi bet bisa kitu bah euy. Uing ge euy teu sadar euy ai suku teh ujug-ujug ngalengkah euy ka ditu. Malahan teh uing teh luncat si Abah ka ditu jadi ngalengkahan Bapak uing. Da uing ge teu sadar nyaho-nyaho uing keur ngangkat suku sapi euy. Ya baning baham uing teh siga ngomong sorangan si Abah. Tah sanggeusna Mang Dasep nyokot eta sapi, uing teh jadi kaget. Uing bisa kitu euy. Uing ge bingung bah, da uing teu bogana naon atuh mah. Henteu jajampean teu uing mah. Kanyahoan lah ku si Abah ge meureun bisa di alam siluman. Uing semet kasoak eta ku makhluk anu garang teh eta siluman tah raja siluman. Pedah we geuningan raja siluman teh sieunana teh da kudu adahar bah euy. Da tadi mah uing teu maca kudu adahar bah. Tapi kunaonnya eta sapi jadi bageur ka uing euy. Malahan mah meni renghos kana beungeut. Kitu terang si Bongkeng kanu araya didinya. Manehna nerangkeun yen manehna nulungan bapana teh di luar kasadaran manehna. Ngan teu sapenuhna ilang kasadaran, da manehna ge antara sadar jeung sadar cenah. Ngan pasa geus beresna nulungan bapana manehna kakarek sadar sapenuhna. Sanggeus ngadenge keterangan ti si Bongkeng, atuh kabeh nu aya di dinya ge pating haruleng, malah mah pating paplong-pelong sing tareuteup masing-masing. Khusus nama Pak Haji Basar. Pak Haji Basar langsung melong ke Pak Haji Koasi siga aya pertanyaan anu khusus.
Nah ieu geningan ji. Oh kumaha nya ieu budak teh ji, cik masih keneh aya hareupan keur nulungan urang lemur pasir luhur. Geningan budak teh bener boga kakuatan ngan rada hariwang geningan ji. Kakuatanana ge manehna bet siga anu henteu sadar. Kumaha ieu teh ji saterusna sok atuh sugan we boga bolongan kudu kumaha ieu ayeuna. Kitu ceuk Pak Haji Basar. Maehna nanya ka Pak Haji Kosasih. Soalna ngan saukur Pak Haji Kosasih anu kolot jeung anu dikolotkeun ku manehna di dinya. Soalna da ari Mang Tarmin jeung Jang Sirod membeureun piraku ku manehna dibere pertanyaan kawas kitu. Nya tuh Pak Haji, cik kumaha nya ieu teh nya? Abi ke rada bingung jeung aneh. Nah budak abi teh bet kawas kitu. Dati payun mah asah henteu kitu. Nemean ayeuna we ieu teh. Abi ge rada heran puguh. Mang Tarmin namahan deui kana pertanyaanana Pak Haji Basar ka Pak Haji Kosasih. Ngadenge Pak Haji Basar jeung Mang Tarmin nanya kitu, Pak Haji Kosasih ngahulang sakedeung tekung sirila manehna cumarita. Ya kuring oge karaca bingung jeung heran buku ieu teh Kang Haji. Yang Tarmin, tapi ke lah urang cobaan heula atuh. Kumaha lamun kieu we ke mah. Tah urang teh urang kayakeun tarekat teh jadikeun we ke puting. Hayang nyaho kumaha pituduhna jeung kudu kumaha eta budak ngalakukeunana di waktu nyalametkeun warga kampung Pasir Luhur. Kitu jawabna Pak Haji Kosasih ka Mang Tarmin jeung ka Pak Haji Basar. Mohon atuh Pak Haji tak kitu sae lah. Sakantenan mah abi ge bade ngiringan tirakat sayu engke mah. Wios atuh jang bongkeng mah wios sina di bumina di dieu we sareng ramana sareng ibuna. Engke we kitu Pak Haji mah sareng mama urang di ditu sareng abi tirakat eta mah teu langkung bade di masjid mangga bade di bumina. Pak Haji Basar mangga atuh langkung saya deui ngameh langkung jelas deui lah kedah kumaha-kumahana. Da panginten jang bongkeng oge sapertos anu teu acan terang cara ngendalikeunana eta kakiatan teh kumaha sareng deui kan arurang teh teu acan terang oge eta kakiatan teh sumberna di mana. Da geuning jang bongkengna mah henteu ngaraos gaduh kakiatan. Jang Sirod milu deui cumarita ka Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih anu rencanana erek ngayakeun tirakat di waktu engke peuting. Wing mah teu ngarti euy. Bah, nah nya Wing bisa kitu. Padahal kan Wing teu pernah guguru ka mamana, bah lain ka si Abah mah euy. Nah, Wing bet kitu euy. Paji, emang kudu Wing milu ka ditu euy ka Pasir Luhur. Alah, Wing mah sieun paeh baseuh-baseuh Paji euy. Wing tah yang keneh mulang tarima kasih emak jeung kasih bapak. Tapi dah heueuh ketang hate leutik Wing ge hayang nulungan euy. Ngan atuh da Wing teh bingung, da Wing mah teu bisa naon-naon. Kudu kumaha atuh Wing teh? Nulunganana teh kudu kumaha? Da Wing mah teu bisa naon-naon Paji. Si bongkeng nyarita deui anu tujukeun ka Pak Haji Kosasih jeung ka Pak Haji Basar. Atuh ngadenge omongan si bongkeng kitu teh Pak Haji Kosasih melong ka Pak Haji Basar. Anu maksud sina Pak Haji Basar we cenah nemalan kumaha ngajelaskeunana ka eta si bongkeng. Oh, aduh bantak gang. Ilai mah heug cicing heula we di dieu ke puting moanya. Keun moekeun Abah jeung Pak Haji Kosasih katut yang Sirod erek ngayakeun tirakat sugan jeung sugan Allah Subhanahu wa taala teh masihan petunjuk kudu kumaha ilai nyalametkeunana warga kampung Pasir Luhur.
jeung kudu kumaha ilai ngendalikeun kana eta kakuatan. Jak meureun pastina ge bakal pasihan petunjuk ku Allah oge. Da moal sapati-pati hidup boga kakuatan kawas kitu lamun eueuh mangfaatna murunan. Itu jelasna Pak Haji Basar kasih bongkeng. Sok lah wing mah kumaha si abah we lah rek kumaha ge bae wing mah nungguan hasilna we di dieu nya. Heueuh da wing ge hayang keneh jeung si bapa jeung si emak di dieu. Keun bae bah lah ke lamun geus puguh bejaan we wing kudu kumaha. Mudah-mudahan we lah nya henteu bangga lah wing cara ngalawan ituna nyalametkeun kampung pasir luhurna. Da wing kudu nyaho bah kumaha ngondang kekuatan eta teh. Da geus puguh wing tetu ayeuna mah teu bisa nanaon tuh bah nya henteu. Si bongkeng nemalan deui ka Pak Haji Basar. Bari manehna ngepeul-ngepeulngeuna ditenggel-tenggel kana dampaleungeuna da emang tanagana naon tanagana teh ngan saukur sakitu we tanaga anu biasa kumaha sok dipake di waktu nyair kawalungan. Sanggeus pada sepakat Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih katut jang sirod erek ngayakeun tirakat. Terus we Pak Haji Basar ge pamitan ka Mang Tarmin jeung si bongkeng. Manehna rek langsung balik ke cenah ka imahna sakalian Pak Haji Kosasih jeung jang sirod oge erek diajak ka imahna ngame engke di waktu peuting ngayakeun tirakat teh henteu kudu sumpah samper deui ka dinya. Kasaturkeun sabadana magrib si bongkeng jeung Mang Tarmin tos salat magrib di masjid. Duanana barali ka imahna. Da ayeuna mah si bongkeng ge geus teu ngaji cenah eukeur mah eukeur cenah Pak Haji Basarna erek aya acara jeung Pak Haji Kosasih. Katama-tama si bongkeng teh pan geus kacaritakeunana mah cenah ti heula geus eueuh salila 40 poe nya eworna di lemur eta mah cenah si bongkeng teh eueuh maot. Terus we duanana ge barali ka imahna. Barang Mang Tarmin jeung si bongkeng nepi ka imah kasampak BM eukeur nyayagikeun pikeun dahar salaki jeung anakna. Atuh sanggeusna beres sasayagian mah der we tiluanana oge dalahar balake cerakan bangun anu nikmat. Eukeur mah eukeur cenah Mang Tarmin jeung BM teh kakarek deui cenah dahar ngariung tiluan da soalna geus puguh pan geus ditinggalkeun ku si bongkeng salila 40 poe. Saberesna dahar atuh Mang Tarmin BM jeung si bongkeng ngarariung heula sakedeung. Tekung silila Mang Tarmin mah jeung si bongkeng ari nit deui ka masjid anu niat rek salat Isya. Ari BM manehna langsung beberes meresan heula piring. Da tadi teh henteu langsung diberesan kalah ngadon we ngobrol heula cenah jeung si bongkeng jeung Mang Tarmin. Sakalian atuh BM oge wudu ka cai soalna sarua manehna ge erek ngalaksanakeun salat Isya. Tukung silila Mang Tarmin jeung si bongkeng geus baralik deui ka imah. Atuh tiluanana ngarariung di tengah imah ngararobrol bari ngadagoan pitinuhun datang. Di waktu Mang Tarmin jeung BM ngararobrol katingali si bongkeng mah rada hulang-huleng. Manehna bangun anu henteu ngabandungan kana obrolan kolotna. Jang ditinggali teh maneh geus hulang-hulang deui wae. Kunaon atuh? Mending geus hulang-hulang deui wae. Peperihun tadi bisa beurang maneh teh hayu we hulang-hulang. Mang Tarmin nanya ka si bongkeng soalna manehna geus ngarasa kaget deui ningali anakna hulang-hulang. Heuh Jang kunaon atuh maneh teh mending geus hulang-hulang deui wae. Peperihun mak emak tadi meuni kaget ngadenge maneh cenah ge newak sapi anu sakitu gedena. Padahal mah cenah warga lemur sudah hayu ge eueuh nu kuateun. Malahan bapak pamaneh ge apan ampir-ampiran dijejak. Ngadenge kadua kolot tanahnya si bongkeng langsung cengkat, manehna langsung nemalan. Heueuh mah puguning uing teh tadi bisa beurang teh kaget mah. Kunaon uing bet bisa newak sapi, tapi da secara dengah aja tuh mah eta ge refleks uing teh ningali si bapa erek ditijek atuh erek dijejek ku sapi
ngan uing ujug-ujug luncat sia mah meuni jauh luncat teh mah apal-apal geus ngalengkahan si bapa we bari newak eta suku sapi nu hareup. Si Bongkeng nemalan karena pertanyaan indungna. Kade ujang maneh teh ulah sologoto teuing. Ari ayeuna atuh kunaon deui maneh teh nu sulang-hulang wae sok ngahariwangkeun wae kanu jadi kolot. Kieu mah uing teh Pak lah gara-gara kejadian tadi uing teh jadi kepikiran kudu mere emas di alam siluman. Lah moal si eta kitu nu mere kakuatan ka uing teh. Da uing ge teu sadar mah tadi teh nulungan si bapa teh atuh. Alah jadi kepikiran jadi hayang nanyakeun uing ka siluman eta. Tapi kumahanya bingung uing hayang panggihna kumaha carananya lah. Alah uing mah jadi bararingung kieu. Oh jang meureun maneh teh. Meureun maneh teh dibere kakuatan teh ku siluman eta. Da biasana mah siluman lamun geus mulang tarima teh bener alabatan ti manusia bageurna teh. Atuh kumahanya hayang nyaho tanyakeun ku maneh. Ngan di mana panggihna maneh? Piraku ari maneh kudu asup di alam siluman mah. Da majeng bapa ge meureun moal ngidinan atuh ari kitu carana mah. Mang Tarmin nemalan deui kana omongan si Bongkeng. Ulah ujang maneh mah ulah ka dalam siluman deui mama teu merean pokona mah. Keun bae lah geus tong diinget-inget deui siluman eta mah. Keun bae keun ayeuna mah orang tungguan we atuh. Hasil tirakan Pak Haji Kosasih jeung Pak Haji Basar sugan menang jalan kaluarna pikeun maneh nulungan ka wargana kampung Pasir Luhur. Heuh nya mah nya lah moal lah uing ge moal mikiran deui mah da bingung atuh uing ge kumaha panggihna atuh jeung siluman eta teh. Baelah ayeuna mah uing rek sare lah. Baelah mengke isuk-isuk sugan si Abah ka dieu atawa Mang Sirod meureun ka dieu nu ngabaran mah. Uing mah rek sarenya mah panya rek sare ti heula uing mah. Atuh sanggeus ngadenge penjelasan ti kolotna mah si Bongkeng ge ngaheuhkeun. Bari sakalian manehna pamit, manehna mah cenah rek sare ti heula soalna geus ngarasa tunduh panonna geus teu kuat cepel. Terus atuh si Bongkeng teh indit ka kamarna anu niat rek sare dituturkeun atuh ku Mang Tarmin jeung BM oge teu kungsi heula maranehna nyusul nu niat erek sarare. Kacaturkeun di waktu isuk-isuk katingali Mang Tarmin keur ngopi di buruan bari ngaroko bako. Ari BM mah keur ngeprek di dapur maehna keur masak soalna cenah bisi jadi si Bongkeng init ka Pasir Luhur manehna hayang ngariung heula dahar jeung anakna jeung salakina. Tukung silila si Bongkeng turun ke buruan manehna nyamperkeun ka bapana pamitan siga nururusuhan. Ari maneh rek ka mana jang? Meni rurusuhan kitu. Keun bae atukeun we Pak Haji Basar mangke ka dieu ngabejaan. Kitu tanya Mang Tarmin ka anakna. Lain Pak uing mah lain ere katin si Abah. Tah aya perlulah sakedeung kewe ku uing dijelaskeun namun baliknya ayeuna mah bisi kaburu beurang teuing uingna soalna bisi kaburu ieu naon teh rame anu ka Sarawah atawa anu ka Karbon. Si Bongkeng terus ini rurusuhan malahan teh sempet ngabejakeun ka bapana yen manehna rek ka mana-kamanana. Ya budak teh nya ku aneh-aneh wae geus mimiti we bersikap aneh teh. Kamari ujuk-ujuk manehna boga kekuatan anu kuat meni sakitu bedasna bisa ngangkat kana sapi anu sakitu badagna. Ayeuna isuk kene geus tuturubun atuh ini rek ka mana meureunan bari jeung teu nyarita rek ka mana-manana. Heueuh memang si Bongkeng teh keur ayeuna mah disaprak balik di alam siluman teh jadi aneh. Kitu kulutus Mang Tarmin. Manehna ngarasa aneh ningali anakna dimimiti kamari ngangkat sapi teh ya. Nepi ka ayeuna isuk-isuk keneh manehna geus tuturubun bari jeung teu ngomong rek ka mana-kamanana teh. Teu kacatur di jalana
si bongkeng geus nepi ka walungan langsung manehna mapai-mapai sisi satengah tilu lompatan. Sing horeng si bongkeng teh anu maksudna erek kawahangan marbaya. Barang geus nepi ka wahangan marbaya, si bongkeng kaciri ulak ilik kakenca jeung ka katuhu langsung manehna tuturubun kanu bala. Manehna mapai-mapai sisi wahangan, malahan manehna nempuan ka hanapeun rungkun anu di mana manehna bisa keluar di alam siluman. Si bongkeng terus gudag gidig muteran wahangan marbaya, pek manehna nyebrang ka belah wetan, terus nyebrang deui ka belah kulon, terus manehna bari ulak ilik kanu bala, bangun bari anu hulang-huleng siga aya anu keur diteangan. Sanggeus ngarasa capek si bongkeng kukulilingan. Akhirna si bongkeng ngajanteng nangtung di luhureun walungan, bari panonna melong ka walungan marbaya anu ngabaneong. Terus manehna ngagerentes dina hatena, di mana nya si hei teh lah ongko cenah keur peuting dina ngimpi ka uing ngajak kapanggihan di dieu. Tapi nah atuh uing geus neneangan ka ditu ka dieu beueuh. Lah bongkeng neneangan siluman meuni hese euy. Eukeur mah eukeur deui si hei mah meuni leutik deui segede boboko. Jadi hese neanganana. Rek dicobaan neangan deui ka belah wetan. Tuh sugan dina tangkal tamiang meureun sruk meureun si hei teh. Da si eta masuk resepkeun kanu bala geuningan. Kitu gerentesna hate si bongkeng. Bari teu lila si bongkeng oge langsung hanjat kana galengan luhur, langsung malipir ka belah wetan anu maksud manehna rek neang kana rungkun anu dapuran awi tamiang. Sanggeus nepi dina dapuran awi tamiang, si bongkeng nyingkap-nyingkapkeun runtah, terus manehna kukulilingan neneangan. Bari tekung silila si bongkeng ke kegeroan. Hei, di mana tuh hei euy? Aing mah kaduhung uing teu nanyakeun ngaranna euy ti heula. Sahanya ngaranna atuh si eta hei makhluk leutik anu siga boboko. Di mana atuh? Ongko erek panggih jeung uing. Alah uing mending geus leuseuh kieu ye neneangan hei. Mana uing teh encan sarapan ieu teh. Aduh aing mah bingung jadina teh hei. Si bongkeng terus gegeroan ka makhluk siluman eta. Sing horeng cenah si bongkeng teh keur peuting ngimpi papanggih jeung makhluk siluman anu besa mere emas ka manehna. Malahan mah cenah makhluk eta teh ngajak kapanggihan di marbaya. Soalna manehna erek ngabejakeun kumaha carana nulungan warga kampung Pasir Luhur. Sanggeus diteangan dina dapuran awi tamiang, makhluk eta can kapanggih keneh wae. Akhirna si bongkeng turun deui ka belah lebak. Manehna ngarasa capek meureunan, pek diuk heula dina galengan, bari manehna ngomong deui. Aing mah teu balik si hei mah euy. Bener gitu impian tehnya anu peuting teh atawa ngan saukur ngimpi hungkul meuleun pada sancan sarena uing ngomongkeun si he jeung si bapa jeung si emak. Aing mah cobaan sakedeung deui marek diteangan ke lamun masih keneh eueuh bae lah uing marek balik sia keun we lah sugan atuh. Si Abah jeung Pak Haji Kosasih meureunan geus meunang ilapat kumaha uing nyalametkeun warga kampung Pasir Luhur mah. Dawongana atuh eueuh euy aing mah. Terus we atuh si bongkeng oge hudang deui, manehna kokorelengan deui neangan, bari angger we gegeroan. Malahan mah ayeuna mah neanganna teh manehna sakalian karada jauhan ka belah luhurna bisi cenah ge siluman eta teh kalakah ulin ka belah luhur pada nungguan manehna rada lila. Da emang si bongkeng oge rada kaberangan. Da dina impian peuting mah perjanjianana cenah siluman eta teh nitah ka si bongkeng sanggeusna salat subuh. Ngan kusabab si bongkeng ngarasa teu ludeung manehna ka walungan santasna salat subuh mah nya manehna teh rada ngadaguan rada beurang. Nah antukna manehna kadinyana teh rada beurang. Nyangan kitu teh atuh geuning cenah meureun gara-gara manehna kawahanganna beurang.
Jadi we hese neangan si hei teh moal kitu cenah balik deui mah kitu gerentesna si Bongkeng. Eueuh aing mah lieur bae rek balik we meureunan meureun si hei mah teuing pundung meureun padah nungguan uing lila teuing meureun uing ngimpina teh ngan ukur sekedar ngimpi meureun laina ilapat atawa bener si hei panggih jeung uing. Uing mah rek balik ayeuna mah ngan panasaran balikna ka handap deui kana Marbaya deui sugan atuh tiba-tiba aya si hei tadi galengan. Tungtungna si Bongkeng ge ngarasa bosen oge meureun neangan siluman eta. Antukna manehna mutuskeun erek balik nya turun manehna teh ka handap ngaliwat di kana Marbaya. Da sakalian cenah rek diteang deui sugan we aya di handap dina deket Marbaya. Tapi diulak-ilik dina Marbaya teh geuning eueuh. Antukna manehna mutuskeun we rek balik ngan barang manehna rek hanjat kana galengan anu deket dapuran cau. Tiba-tiba aya nu nyaukan ka manehna, "Hei, reka mana hei? Eta hei reka mana? Ku uing kita tadi di geroan hei, meuni teu ngadenge hei." Kitu ceuk eta sora. Ngan si Bongkeng mah henteu ngadenge jelas ngan manehna ngadenge hawar-hawar sora aya nu hei hei. Terus manehna teh ngaliek deui ka tukang, bari terus manehna nyarita. Asa aya nu ngomong lah. Moal kitu si hei eta. Da bener lah teu salah beda sorana ge tengek. Bener eta mah si hei. Di mananya? Hei, di mana atuh hei? Ieu uing rek balik lah aing mah hei. Hei, di mana atuh? Si Bongkeng teu lasbat balikna. Manehna balik deui ka belah tukang, bari gegeroan huy hei. Anggar we teu kapanggih eta makhluk teh. Terus manehna kukurilingan balik deui ka Marbaya. Da panasaran cenah da geus puguh bieu teh manehna ngadenge sorana ngagorowok ka si Bongkeng. Teu kungsi lila si Bongkeng ngadenge deui kana eta sora. "Hei, ka dieu atuh. Da bongana manehna beurang. Hei, turun atuh hei ka dieu. Ieu uing di dieu hei. Buru atuh hei." Bener aya si hei eta di mananya? Kita turun ka mana atuh? Da geus puguh eueuh. Hei, turun ka mana atuh hei? Da eueuh geuning uing ulak-ilik ge hei. Burang sakedeung ge meuni ambek jendilan pisahnya. Hei, di mana atuh? Si Bongkeng gegereneng bari manehna gegeroan deui cenah di mana ayana eta si makhluk siluman teh da puguh di teangan ka belah handap ge eueuh. "Di dieu hei, uing mah aya di gerbang alam siluman. Atuh da geus beurang uing mah ge sieun ku panon poe hei. Tadi mah uing aya di dinya. Sok atuh ayeuna mah ka dieu hei. Coba maneh ngagajeng da kana eta leuwih. Engke kita pani jeung uing di dieu hei." Halah aing mah embung rek kudu ngagajeng kana leuwih mah sieun sieun teu bisa balik deui. Boa-boa maneh teh meureun lain si hei. Maneh mah siluman meureun anu rek ngahakan uing teh nya. Si Bongkeng embungeun ari kudu ngagajeng kana leuwih mah da manehna ge sieun cenah lamun teu bisa balik deui. "Moal atuh hei. Sok moal naon? Maknya teu pira teu percaya ka uing hei. Buru ngagajeng teh kana leuwih." Bener kitu eta teh Aduh aing mah sok sieun lain we Ari ngagajleng kumaha, ari teu ngagajleng kumaha. Si ayeuna mah uing erek balik heula we ngagegero si Ohen. Ngamehnya hungeun lah aya nu ngagajleng ka dieu jadi mun uing kuna naon ke arapaleun lah. Si Bongkeng ngagerentes dina hatena bari teu kungsi lila manehna ngomong deui ka eta siluman. Hei, kela atunya daguan heula lah. Uing rek balik heula sakedeung. Uing mah rek neang heula si Ohen supaya si Ohen apaleun yen uing ngagajeng kana eta leuwih. Bisi we atuh. Maneh teh bisi lain si hei kete uing dihakan ku siluman pan arapaleun ari aya si Ohen mah. Iya ari si hei. Heujug atuh. Burukeun ulah lila teuing hei. Bisi kaburu berang manten hei.
sok buru didagoan ku uing hei. Engke lamun maneh geus aya batur ulah loba tatanya deui hei. Bisi batur maneh apaleun, maneh langsung wae ngagajleung kana eta leuwih nya hei. Moal da ku uing oge bakal ditungguan. Sanggeus diijinan ku makhluk siluman eta atuh akhirna si Bongkeng mutuskeun balik heula satengah 3-4 manehna. Da emang cenah siluman eta ulah lila teuing. Manehna lulumpatan anu nuju kana imahna si Ohen. Teu catur di jalana antukna si Bongkeng ge nepi ka imah si Ohen. Atuh si Bongkeng langsung we ngajak si Ohen. Manehna henteu wah ieu ngajawab sok padahal masih Ohen tatanya. Erek diajak ka mana cenah isuk-isuk keneh mending geus lurusuhan. Ari si Bongkeng pan muru waktu jadi manehna teu ngajawab heula kana pertanyaan si Ohen. Nu pentingna mah si Ohen ka bawah heula we cenah kajen engke di wahanganna manehna carita. Sangepina di wahangan si Bongkeng nyarita heula ka si Ohen yen manehna erek ngagajleung kana eta leuwih. Jeung si Bongkeng ge carita cenah bisi mah si Bongkeng rada lila henteu kaluar dina eta leuwih. Sok weh cenah ge pangbejaankeun ka bapakna terutama ka Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih. Bejakeun we cenah ge lamun manehna ngagajleung kana eta leuwih ngan teu bebeja si Bongkeng ge ka si Ohen ngagajleung kana eta leuwih teh erek naon. Nu penting mah cenah si Ohen apaleun manehna ngagajleung kana eta leuwih. Jeung lamun mah cenah si Bongkeng semet kalohor eueuh balik deui atawa samemeh lohor lah sekitar kana jam 8-an eueuh balik deui sok weh cenah pangbejaankeun anu sejen kitu ceuk si Bongkeng. Atuh sanggeus ngomong kitu ka si Ohen mah langsung weh si Bongkeng teh ngagajleung kana eta leuwih. Waktosna parantos teh kapan pamirsa. Rupina dongeng Sunda ka-10 anu dina seri budak piningit kadua dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun Mang Adul baris neraskeun kana dongeng Sunda anu bagean ka-11 dina seri budak piningit ka-3. Permios.